Teman-teman, ayo sini kumpul, filmnya udah mau mulai. Ayo kumpul. Tujukan heula marana gadis. Siap mah. Selamat menyaksikan. Aing ngejo ngawadang, aing tas ngalah suluh di kebon aku cara rape. Ampun. Dang tenang eueuh we deungeuna Mun teu jeung goreng tarasi. Jeung jambrong. Teu jeung jambrong jeung garang tembang. Ta ayeuna kerja doana jeung jarang tembang. Alah. Nih sarareuseut wae sarareuseut Atuh aing mun arek ujung nu ngeunah-ngeunah aing ujung ke mayar si emok. Coba aing mun teu boga hutang mah aing meureun ujung ieu meureun jeung semur kucubung. Ujung soto daun kelor. Masa aing tembang ge ajeun kumaha kan atuh Aing yang penting mawak aing cager. Cagernya dah sakutu parewe Aing kudu ngahunjar ya mah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dadarahan, dadarahan. Enggak. Enggak. Ya gorang tembang May asa lauk kebo. Ya bebenjokan maneh. Dango-dango tembang dengeunah-ngeunah wae Gulung sirum. Sirum hayang wae Aing kayak daredang ada kayak Mang Ijot Aing kayak masih Ijot. Aing rek nanyakeun eta kasaha. Aing geus saminggu teu kasawastawan. Aing rek ngilu nu ngambeng. Aing hayang sangu koneng geus sawasi kamblen. Ijot. Ih. Sati. Iya Ijot. Sati mana wae Sati? Aing tinggal jauh Jot. Alhamdulillah Jot. Aing geus bagja ka ibu. Geus bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doakeun nu di dari ieu nya Sati.
Hampurannya aing jot, hampurannya. Yang di hampurannya Sati lepas salah kasihannya. Jot, jeung aing nitipkeun. Aing nitipkeun nya Jot. Nitipkeun incu aing si gadis. Jeung si Gandi anak aingnya ulah digalakan. Oh Sati tenang wae, kau diuruskan itu siapa anak sia, kau ini pasti diuruskan ya. Sasing tenang wae di ditu nya, di nggon sia. Jot. Ya iya si Meli ge arek nyusul nya. Hah? Arek nyusul aing si Meli. Ka mana? Ka tempat anu indah. Sati? Astagfirullahaladzim Sati. Astagfirullah. Siang ada tangan aing. Astagfirullahaladzim, masa nyata pisan. Oh Sati, kau yang diurusin yang cuci aja anak sia, kau yang mau digalakan iya, kau yang diuruskan pokoknya nama Sati sing tenang sia di ditunya. Hi, menikah karak ngadatangan aing atuh. Astagfirullah, asalnya tapi sana. Udah yang kangen kemeh kasih Sati, saku-sakedeng datang nah. Sati. Kok karunya itu si gadis wayah gini mati sasapu wae. Gadis? Iya Mas Seni. Ih, lu wayah gini huruf sasapu. Mas Seni mau kemana? Gua mah udah gede gue ya tuh gadis. Kurajin lu teh, udah makan belum lu? Udah. Beneran udah makan belum? Udah Mas Seni. Ih, pula lu. Goreng tahu doang. Ih, kok karunya lu dah goreng tahu doang. Balik ke warteg sana mendingan juga dahar lagi lu. Jajan kek. Karunya budak teh ah. Ya kok mah dibayar duit ya? Mas Seni mau kemana? Ih, mas ini mah budak gidi gua ya dah pagawean. Iya dah yang tahu doang mau bergizi ya. Beli lauk ayam kan itu nya, kayak beli lauk ayam. Makasih Mas Seni. Kita gara peren nanti bah juga angkat ada hujan okos namanya. Iya. Kenapa Mas Seni mau ngopi apa? Ih, entongnya. Mereka itu mama kayak mama ijot deui rek ulin. Geus nya. Eta tadi tak ada leungit lu. Iya, Ih, makasih. langkah hese ah jadi udah emok teh ah. Makasih Mas Seni. Heeh. Jadi Jot. iya. Lagi ngapain lu tengah-tengah seranganan wae? KS. Aduh, capek banget gua habis Gimana putar-putar. tuh, Sri? Biasa gua mah kesana nih wae gua udah gidik. Tadi tak gua kapan isi garis karunya pisan budak teh geuningan nyapu sorangan di Mas Batang kara usaha saku yang beda dia tuh 1000-2000 karunya tuh udah pusing. Tuh bukan jeung jajan, bukan jeung dah tuh budak teh tas sapu ngepek gitu ulin tara sana teh nama ida di imah wae budak sorangan aneh gitu karunya. Oh karunya ya bukan duitnya bere. Oh, tuh gua mah bager apa nanti cara lu nih kan gua mah. Seni, aing nyepi di datangan si Sati cikene. Ih, Nih asalnya tapisan Seni ah. kumaha rek naon main ka dieu? Nitipkeun si Gadi ka aing lah cak aing teh. Teu kudu dititipkeun ieu nya urang ge hidangnya. Atuh, pasti ge kurang gak itu luruskeun. emang lain urang saha deui nya. Lah heuh, Toko atuh si dah. gadis mah. No kurang arulus kan babarengan lah usaha deh atuh dan kurang ku tetangga ku aing geus sia mending si ijo sa si bona si eneng gelo bae tetangga kayak ngilik we sering ganti-gantian tahun belak dogan biasa gue sama tidak dang wae di mah urang teh yang budak hiji mau ngalakon teh kaparaban ieu kurang ge rame-rame nah ieu kabantu mau capek ieu babarengan meureunnan Lah, Seni ulah itunya ulah khawatir kitunya. lah heueuh Tapi ini asalnya tapisan aing. geuningan ka gua mah kagak mampir-mampir aja si tadi teh karunyaan ka gua apa Asa mah tekeun di sahokeun sama rerang di geung misi ama. Iya, pan gua ge kangen bener ka panggil sate teh mun ka lu doang geuningan. Ih, si gadis kenaon tadi. Ih, kata apa ya kedongkrak, tungkru kedakal kedukul ya. Gua ngeliat dari jauh aja karunya pisan kata gua samperin aja apa samperin ya gua kasih duit tah. Jajan na sana lu gadis kata gua teh apanan. Atuh karunya kitu ya budak sore-sore begini. Eta lu ngimpi wae kini mah sore-sore hes dah lu. Hi. Sampai di sawah langsung banget ah. Tapi dah wae kayak ngimpi mah dah asa bener wae nya.
Kumaha deui atuh da hijau, udah tibang udah hiji tuh kurang bebarengan pasti ge. Mau ngalakuin kelaparan ini. Oh, udah tebang sanggup mah ayahnya. Di orang mah jajan dong baru. Teka mana Nyai? Garis mau jajan. Jajan. Iya, mau ke Mau warung. gak duitan, Neng? Ada Ini Mak duduk Jo. lah, tak capek. Iya ditambahan kumah ya. Tadi kumah dibere. Ajo, Gua tetabungkeun jeung wae heuh. jeung kepet Tah, sukan beda. deui. Banyak banget Mbak Aja Ijo. disukan, Ini Neng, kan ngomong udah aya. kesini. Kok ajeun. Yuk neta heuh. Amun udah kesakalinya Neng jadi sukan deui. Heeh. Iya Mbak Ijo. Cuma ya buat jajan wae kayak buat masak makan mah minta wae ke siapa, ke si Bonang, ke si Erna, ke sini kita loba deget ieu. Nah mata dadekeun nyanta ieu di danturan mah. Si alusnya temen-temen pamali ya. Neng, tadi emang ngimpi didatangan Mas Sati, Neng. Ih, meni asasanya pisan. Kok nenek datang ngimpinya ke Mak Ijot sih, bukan ke gadis. Ya tuh nyaho atuh mah datang-datang. Aya we di ngimpi, asanya banget, Neng. Sabar diceurik. Sabar sedih teh, tapi mainana senang cenah di ditu. Alhamdulillah. Nitipkeun Neng, nitipkeun bapak Neng, gitu. Geus senang mama, jadi tong dipikiran tong sedih wae gadis wae mah. aya mah doakeun nya. Doakeun. Heeh, da cenah. Eta non pada urus si gadis urus. Si Gandi tong digaralakan, gitu. Moal iya tuh da Ulang Ijot. teh lo ngagalakan batur. Gadis jadi sedih Mak Ijot. Mak Ijot cerita soal nenek. Ih, ulah sedih atuh kudu mah bahagia kan mana geng itu geus bahagia. Tadi kali ge atoh datang ge nya. Oh, nitip geus Neng. bagja Ulah cenah sedih, juga. Neng, nah. Abi menena leuwih seneng nya. Gitu, gitu. nempokeun pa Neng. Gadis jadi sedih omelan nenek. Kalau pagi-pagi suruh nyuci, suruh ngepel. Oh, ayo geus mah make karasa, Neng. Si emang juga. Doakeun wae nya. Ih, jangan cerik. Dan sasaha ieu ka urang teh ka mak teh. Karek jajan eta mah les tong cerik tong meuli cenah apa bae jajan. Mun butuh naon lagi ka emak. Kasaha kan dikasih seni, aja teh jauh ka ditu mun nyata duit ge kajeun, aya mah kayak di barere. Oh, sing sabar wae nya, Neng. Ada kumaha tuh. Duh, eta si Nyai kuna si gadis dicang corori kan sia Pokona mah makan. Neng si sabar wae. Da masih diurusin ku emak ku mas seni galanya. Bebarengan kemana-mana bebarengan. tong sini ya emang. Sia. San malah ngarotenan budak lo teh geuning. Geus tong ceurik nya Neng nya. Ya, teni ampun. Kayak men Neng teu bawa duit mah ka dia we ka emak. Amun boga mah kumaha dibere ku si seninya. Budak. Lah dicurikan budak tah haridang. Aing curikan mah ya. Ya si Irah teh nahan deui tah. Terus kan. Toing ah. Geus jep Neng. pokona naon ini tadi baturan ke emak loba tuh. Si Encen si Bonang anu kayak geus mah doakeun wae nya tong diceung-ceurikan karunya. Gadis jadi kangen ke nenek Mak Mal Ijot. ini Oh, kabeh geus sarua wae atuh. Masa teu sedih, teu kangen. jep Oh, gas. Mas tong Ada bisa cari. kini ciwi kan ku kitanya. Ulah dicaluri. Boga mah nyarahi Haridang sih ulah dicurikan. Mau nyai mah nyanengnya. Ih, Ulah dicurikan. Neng. Ulah dicurikan. Ih, Irah kok puputeran. Neng, di ka warung lain. Jajan me jajan. Jajan eta mah 20. Bang. 10.000. Tambahin Suka lah. 10.000. Ih, Ih. mah minta main lagi lu mah. Aya mah seni mah pisan aing mah. Teh kenalin anak si Sati mah incunya gua kagak kasih nih. Ini tambahan tuh loba. Jajan nih loba Loba, bisa gede. Ih. Geus atuh. Aja di kumaha aku lah itu si irah gitu. Enggak kerongan terus entok grek ngerem. Jep jajan. Gas. Mau seblak aja, mau seblak. Kau udah diuci. Dicurikan. Tong era ka mama. Ulah dicurikan. Ih. Oh, Neng. Ulah dicurikan. Amun di mahona naon ka dieu. Lah era.